paskir tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi. Hei abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoeun Medan. Atuh teh nyahoeun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoeun, di mana Cikupa teh nyahoeun, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya tah petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ya kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Bulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tambah kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ngaco si aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampiling. Kugu eta baplok. Alhamdulillah cak si aki. Kayak makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat ibu jelema ya kencak warisian. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kencak. Jok ya. Alhamdulillah. Di talian si aki. Tapi di jero hatena mah ieu si jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cek lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ke Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Silakan. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja.
didiukeunana di tempat tamu anu istimewa. Tempat tamu naon kitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas mah dek laporan bae ka Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo, kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teuing. Tuh Kiai mah kos kitu teh. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntah-lentok ka tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema jurig do kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cek. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaho sia. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih deuk ka saha deuk ka saha sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbang mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbang. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbang. Cenah eta mah Ki Haji katulimbang. Cenah eta mah pamarentah patulimbang, bin katulimbang. 3 kali bin tah mah. Katulimbang ya di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan diberi jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat
Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mutasim Kiai geuslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah saudara raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasehat cek kana gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek leumpang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panggil sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener lista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema ya baudangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek mana aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieun mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo
tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah, teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang camlinggit, tapi tetep kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha hamba Allah. Cakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja, tetep cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae. Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima, mun ditanyana lain ku raja, mun ditanyana lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana. Tah titip cek Ibrahim bin Adam, raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekat kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui wae. Blabe ieu bae. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan raja emang tadi geus gede. Tes di dieu. Tadi sanu nyeret panglima. Tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur, ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanan atuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Gocak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babuk habek ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatan asli embung dibere hadiah.
asli embung diantarkan dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapi dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah malah maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor 1 pedagang petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh tapi orang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon nami-nami endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ye ka dieu ye tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam Islam mah wal huda ialah Islam selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjen ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun ranjen kabeh ka Gusti Allah wa huwal ladzi ilaihi tusyarun Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunangkeun mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwal ladzi ilaihi tusarun
bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di masyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka kaya surga nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab. Masya Allah, mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur urang muslimin wal muslimat, bapak urang, aki urang, keturunan urang, anak-anak urang jeung tetangga urang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syaraat tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana onta saibah wala wasilatin lan warana onta wasilah wala ham lan warana onta ham kama kana ahlul jahiliyati yapalunau gaya baranggangan azaba di jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ing ma ada waja'lu. Rawal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang budal nang Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah mai ku allati onda yumna'u kan den cegah opot cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yahlibuha maka waranana merasa ing leti buahadun sapaun suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maka anu iku ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka orang dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji wal wasilatul lan wa anta wasilama naqatul bakri ku anta kang ora guru kang au itan ya naqah ya walini tajil ibil dalam awal manake ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumatazana Gara-gariming do iyata yanakoh ba'du in dalam zawsane unza bi unza dei kalawan wadon kang mawaneh waganulan ana ya ahli jahiliyah kabeh sipuna iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basalah sawijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang waweneh laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep ing dalem antarane karone unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji dari tadi zakarun lanang walamulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud
kang macekakeun ieu kang maceki apa lulibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang Faiza qada maka tatkala nekani ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamlilan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahaluk saking momodan palayum ala alaihi syai'un maka ora dan tanggungkeun ingat seham opo saun suwiji-wiji wasamuhul hamialan ngangaranan ya ahlul jahiliyah ing ham alhamia ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong ake kang pada garupul ya dan kabeh iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dan kabeh Allah ing atas Allah kadhiba ing goroh bidzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bidzalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu yakakena kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna dzalika ibtira'un kana satune mangkono dzalik satune mangkono mazkur dzalik sarwa baiku gawe-gawe ya naum godo biya baung kana satune ya lijali iku hukuman ya lijali kabeh binam dzalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allahu a'lam bimuradih lantat kala den ucapaken lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazira gabaila maring barang kang wis nurunkeun sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ila hukum tegese maring hukum Allah min dalili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu maka ngucap ya alladzina kafaru ing lapada sebenarnya kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaining birang bapa ingsun sadaya minadini wa sunnati saking agama lan sunnat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum dzalik anat nyukupi alladzina ubdzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjan hal sanajana na birang-birang babane alladzina iku waru ya baga besane suwiji-wiji walaitan ora lebih tuluhi ya baga bela lagi maring bener wali sifalil inkar udah sifam ikut madakan gadwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehes. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha lit tawagit
onta anu cai susu na ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus. Teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung. Teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta Bahiro ieu nu geus anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa, mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna. Bisa pake inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman, negara urang, keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh. Ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah, eta kos kararitu baheula. Mentek atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua ya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana, jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah. Urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang, ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya na tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta kos kararitu. Hasil maksud anu luar biasa. Ya, urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna. Aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngora keneh. Anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan. Awal ngora keneh ieu onta lamun anakanna engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang. Ta eta anak ka pertama, anak kedua bikang, kemudian numbu bikang deui. Henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus, eta mah lontaran aya bagian urang. Nya nu lalakina mah bagian urang, ieu mah bikang, kadua bikang, katilu bikang, ta ieu onta berarti hebat, lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran, sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana, annal malaikata banatullah, malaikat eta anak awe Allah, cak Yahudi bloon deui. Mentek ieu lamun aya onta anakan bikang, aju bikang deui, teu aya lalakian, berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran, ulah diganggu gugat, tolol bin goblok bin koplo. Terus gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil, yadribud darabal madud. Onta jalu. Anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Ta eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus, mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika. Kitu kene onta, mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantap. Meuli onta teh mun di Mekah, urang mah ka ditu ka Mekah na ge atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang. Geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan. Onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta. Lain lalagaan onta keturunanna kos kuda. Kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema. Ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kararitu. Bangsa Heri teh ngaran kuda.
Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos sekali itu teh tapi lamun di Arab pembereun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya nu ayu anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu tah eta teh pemahaman orang jahiliyah tah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب tetapi na jelema nu kalalaupur mah nya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanana di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kakuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran, Irak terutama kadinya Saudi Arabia, Yordan, Mesir terus Timur Tengah, Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram bertepatan yang 10 Muharram coba dulu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae tah mah
kurang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong seetik tama yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baru nama teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya na bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeuh ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah manda kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endeuh santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon geus lain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isinin kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan aya teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres deuk sorangan deuk berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieun ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanana teu ngarti bodohnya na teh mantap ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ya nu kos dieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum dimana diucapkeun ka ranjana kabeh ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tah masalah nu bener mah ieu instruksi ieu Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tah nu kitu mah haram tah nu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib
jeung khabith ieu termasuk kana khabith ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe ulama lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat iku mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bahaya lantaran aya hama di jero hatena yuk urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di bahasan kos leuh jaba popoyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol lain potongan ustad da mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen henteu eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya nu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi izin jasa ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula atuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beulem sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi
lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modern teu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah kayak di sidang ayo cek maju siap Pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura kadarieu ayo atut sia endeng ge sagedeng deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah ungkul ka kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sebab urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah geus ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui saeutik deui naon tah eta teh panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke ka hareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungna kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah iya mana aing ngaji belum mana karena ieu walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang
lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang K sabaraha maziah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teu cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyangna ge teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan urang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil Quran Al-Fatihah.